Wilujeng sumping dulur-dulur sadayana seperti biasa urang babatak di leuweung di dieu lain ukur nyumput di kota tapi urang bakal ngulik kumaha cara hirup sederhana ngamangpatkeun naon wae anu aya di dieu. Moal jauh-jauh ayeuna urang rek nyobaan masak cara karuhun lah sederhana tapi rasa tetep mata ngagetar kana hate. Jadi sing betah nonton sing ngiringan perjalanan urang di alam ieu jeung tong waka kabur sabab anu urang siapkeun ayeuna bakal matak penasaran. Jadi ayeuna urang neangan heula kai bakar, hayulah.
Oke teman-teman, kumargi laukna terasak enak juang siapkan bumbu nanya cengek lah cabe kita kerutan dulu lah. Ya, biar ada sedap kita pakai bawang. Ini pakai kita rendos jadi enak aja. Terus kurang pakai kecap terusnya kecap gila kurang kecapnya jadi mantap ya mah pokoknya enak kurang nyambal. Apa namanya hebring tuh. Oke teman-teman, saatnya kita makan. Kebetulan ya buah kerupuknya ayam putih apa nama sedap dah nona teh bonteng. Saya bawa sangu dari rumah, bayi makan di rumah mah tidak enak, beda yang makan di leuweung malah ayeuna comel lah pokoknya mah ngomong kira boga budak kira kawin sanguna bulan ya wilujeng tuang sadayana. Bismillah coba heula ini ayamna aduh tah pokoknya mah anjing mantap ieu mah panas keneh panas keneh pukul lah mantap. Tingali peteuy ini ayam sambal anjir mendadak pontengnya kerupuk gila pedes euy rendang anjir. Pokoknya mah sarasa di pintu surga we lah. Kutuy anu hayamna mantap empuk pas. Mantap teman-teman.
Sambal. Panas euy. Ieu tingali dah. Daging ayam. Cerot. Tah. Nikmatnya. Duh, kok kasalesmanyaan. Enggak. Kulitnya.
Mantap teman-teman. Rasana kos di restoran bintang 7 nya. Ini mah namanya ayam bakar asap gitu. Ya, ladana Hatur nuhun parantos maturan simkuring dina petualangan masak jeung survival poe ayeuna. Tong hilap like, komen, jeung subscribe, terus bagikeun ka dulur-dulur sejen supaya channel ieu terus maju jeung rame ku carita-carita nu anyar. Insyaallah dina episode salajengna simkuring bade nyobaan tantangan nu anyar nyaeta masak bala-bala di tengah hujan badai. Jadi tong sononya sing salamet, sing sehat, sing bagja. Wilujeng tepang deui dina video salajengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonya kata-kata bijak poe ayeuna geuweung dapur panggedena nu nyiapkeun cai, hawa jeung kahirupan pikeun urang sadayana. Wassalam. Sayang udud euy. Udahlah.